50.000 teuing mah teu nyaho. Eta salat urang keur salat make jeung inget kana duit. Keur salat sia. Allahu Akbar jadi mararuka. Urang lisan maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk dina hate di mana aya duit 50.000. Lisan maca Fatihah teh inget kana duit 50.000 aja. Urang maca Fatihah ke ruku, oh pantar itu duit 50.000 teh dibelikeun kana beas. Aya pulangan 25.000 di mana? Aing 25.000. Ke ruku cengkat sami Allahu liman hamidah. Oh pantar itu dibelikeun kana seblak 5.000. Oh som seblak di dieu aja. Eta di mana-mana aing seblak. Katingali bibir nyarding matan seblak unggul teh. Keur salat ibu leres tungtung nama beres salat duit 50.000 awal salat bener tehus tehusu mata terapkeun dina salat teh ibu siapkeun urang hate urang kudu milu mata ku cepil siapkeun panon siapkeun lisan siap bibir siapkeun ieu pangamung wayahna siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi amantu billah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la bis samai wa huwas samiul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Amin. Wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil alaina abwaba fadlika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Amma ba'du, ibadal basmalah hamdalah salawat wassalam ala rasulillah. Panghulung kalbu pangjembar manah puji anu jadi penghias hati, puja anu jadi penghias rasa, kalimat tawud anu jadi munggaran pangjejer ucap jadi pahu panyalindung laku. Tameng dada nu tohaga ngamendung nafsu nu ngaberung, panjinglar setan anu sumaramba anu ngancik dina diri, anu sok mawa sirik bidik iri dengki temahna batak malegmeg geneug dina qalbu. Bismillah sarta hamdalah nu jadi wiwitan mangrupa lawang carita, sejaati nitipkeun diri nyangsangkeun rasa ka Allah azza wa jalla. Tehilap diiringi ku shalawat sinareng salamna pamudah-mudahan salamina tercurah limpahkeun ka junjunan alam
pahlawan reformasi Islam sedunia, pendobrak maksiat, pembawa syahadat. Dia bukan Superman, melainkan dia bukan satria baja hitam, tapi dia baginda kita, Habibana wa Nabiyyana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan pun kasadayana keluargina ke para sahabat, para tabi'in, itba'u tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatna. Jaga di yaumal qiyamah urang sadayana kenging syafaatul udmati mantena, amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Urang ngawitan ieu pangaosan ku membaca sholawat. Siap mudah-mudahan sholawat pembukana ieu sok sanaos reme diaosan ku aoskeun roti, diaoskeun tawasul. Mudah-mudahan dina ieu wengi Allah mikarido ka urang sadayana, amin ya Allah ya Rabbal. Siap diiringi tim hadroh. Allahumma sholli ala sayyidina sarangan mah Ibil qulubi wa dawaliha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaliha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadayana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sakari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para juama, para kiai, para ajengan, apunten ka teknisi basnah yang dialihkan. Cek eho na kirangan salih. Ibu terang eho adalah pantulan suara. Di mana-mana cek simkuring ibu daramang mang. Ibu di mana-mana rieu kudu minum obat parame. Sekap atur nuhun aduh. Ashabul wilayah, bapak aparatur pemerintahan dikawit atasan dugikeun ka bawahan. Min adna ilal a'la, dimimiti presiden nomor kahiji sampai ke presiden nomor ka-8. Bapak RT na aya, Bapak RW, Bapak pemerintahan, kepala desa, sinarang setap-setapna anu nampak hadir dina ieu watos anu kudu simkuring dipika hormat. Tegakantun guru-guru urang sadayana, para kiai, para ajengan, para habaib, para hujaj,
alladzi lam yudkar ismuhum hapunten anu teu tiasa disebutkeun ku sim kuring hiji-hijina, namun insyaallah moal ngirangan rasa hormat sim kuring nu hadir dina ieu waktos insya Ashabul Awqat penata waktu penata acara MC protokol tiana mina anu mana mantena parantos masian waktos ka sim kuring anu ku sim kuring dipika hormat tegakantun segenap panitia penyelenggara memperingati kelahiran baginda kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anu di kepanitiaan para pemuda Karang Taruna mengapresiasi urang sadayana mudah-mudahan ieu para pemuda para pemudi anu aya di wilayah ieu sehingga jadikan para pemuda para pemudi anu aya dina jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tegakantun ibu-ibu bapak-bapak sadayana para santriawan santriawati para pemuda para pemudi kum sadayana nu hadir dina ieu waktos hapunten anu teu tiasa disebutkeun hiji-hijina dibilang satu persatuna namun insyaallah moal ngirangan rasa hormat sim kuring anu hadir dina ieu waktos insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Wayana menit anu pajiwit-jiwit jam anu paantai-antai poe anu patele-tele beuting anu teu cicing disusul ku minggu dipapa ku bulan pergantianana tahun ka tahun pergantianana bulan ka bulan pergantianana minggu ka minggu teu karasa ku urang sadayana. Bahkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah sim kuring bingah amar wa tazuta sok sanajan bulan maulid parantos ngantunkeun urang ayeuna genti kana bulan silih mul bulan Rabi'usa sok sanajan bulan silih mulut geuningan urang dieu mah masih kene memperingati kana kelahiran baginda kita. Alhamdulillah ibu sim kuring angkat ba'dana tepan maghrib di Kabupaten Cianjur Kecamatan Cikalong Kulon. Linggih sim kuring ibu di Kampung Nangeleng desana desa Neglasari. Urang perkenalan heula wios. Sabab ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak ngangen eta. Bu alhamdulillah bi qudratillah wa iradatih bi idnillah sim kuring tebih-tebih di Kabupaten Cianjur Kampung Nangeleng desana Neglasari bami ibu uninga sok ka Cikalong Kulon ka Cianjur pengjarahan Cikundul uninga insyaallah nu kantosnya ziarah Cikundul sim kuring didinya satu ajan kapangjaratan Cikundul aya kaum alun-alun Cikalong Kulon didinya Masjid Sentral Kecamatan Cikalong Kulon tak sim kuring didinya ibu satu acan parapatan aya simpang 4 anu lurus kirang langkung didinya ibu aya gang aya merekan didinya gang Pondok Pesantren Riyadul Muttaqin. Pokona mah ti gang pesantren tetapi ibu kirang langkung 100 meter didinya aya bangunan 2 tingkat garasina 2 belah kenca mobilna 2 belah katuhu motorna 3 data Imah Haji Salman ini masih kuring lain teboga. Pokoknya mah tukangeunana ibu didinya aya bangunan 3 tingkat korsina 78 bisa percaya ari tungkar itu tapi sekolahan jadi dekat sekolah ibu diambil kedua sekolah SMP SMA SMP Negeri 1 Cikalong Pasundan Cikalong Kulon didinya tah sim kuring mah pokoknya mah ibu aya ngerekan didinya RSSS na 15 rumah sangat sederhana sekali sisi susukan sisi sawah nondenya tungtung nama santai sholat welah bangga pilih teambah kurang dia pilih ka Cikalong Kulon tiasa simpang linggih heula kaji sim kuring insya Allah cekap panginten perkenalan dirinya cekap ibu
Urang kuda poin wae waktu udah menunjukkan tabuh setengah duit setengah 12 itu. Kurang saja aja. Waktu udah menunjukkan tabuh 11 kirang langkung 15 menit berarti setengah 11 leuwih saeutik. Bu, daramang sadayana. Alhamdulillah. Calikna urang ngariungna urang tina ieu waktos. Tina panitia segenap panitia memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang niatan heula dina hate, angkatna urang ti bumina masing-masing kalayan ngepatkeun dua panangan ngalangkahkeun dua dampal sampean. Gekna calik dina ieu patempatan hiji urang niatan heula tolabul ilm. Tolabul ilm naon sababna ka hadirin rahimakumullah. Urang kedah diniatan heula tolabul ilmi, mudah-mudahan jeung sugan ibu pengorbanan urang angkatna ti bumina masing-masing kalayan ngepatkeun dua panangan pengorbanan urang teu sia-sia di hadapan Gusti Allah. Amin. Naon sababna pangajian disebutkeun pangaosan teh kajida berharga kajida. Buktina dina ieu waktu sok sanajan urang tabuh 11 kirang langkung maksakeun calik dina ieu tempat. Aya nu calikna di jam 8, aya di jam 8, di jam 10, aya balik karek datang. Bu, pengorbanan urang dugikeun ka aktivitas anu diimah dikantunkeun leres. Sinetron kurang dikantunkeun heeh. Sabenerna badai teh Korea urang teh boga hanca ikatan jin. Ada tukang nonton hungkul lain apa? Si Al jeung si An. Roda ayeuna mah geus teu pati rame kabari marada panasaran kene saha nu maehan si Roy teh. Ayeuna mah geus kapenak jangan teh si Elsa oh. Tetap si Elsa di penjara geuningan. Tapi darada stres anu si Elsa teh geus ngajaya. Jadi ngapasi ikatan cinta itu. Bu, sinetron kurang dikantunkeun. Capek kurang pada dipakoskeun, hoream kurang pada dipaksa. Tunuh kurang pada dipaksakeun tarunuh ibu. Lain sarare atuh taruh mah. Sok ngagaul dia. Kena naon da bunga sim kuring mah di mana-mana mubalik ceramah mustangina hare es bunga rek balik we ka dieu tah. Barang buntan geus eueuh mubalik teh. Bu, cangkel kurang rek dipakoskeun leres. Hareudang kurang pada dipaksakeun leres. Hareudang. Iris itu di dia mah. Lain hareudang. Mudah-mudahan bu, pengorbanan urang tunuh da urang. Hoream da urang maksakeun da urang. Yo, urang niatan li ta'abud ibadah karena Allah. Urang niatan tolabul ilmu. Naon sababna? Bu, urang ngaji heula. Di mana-mana urang angkat ti bumina masing-masing ngepatkeun dua panangan ngalangkahkeun dua dampal sampean. Niat tina hate urang tolek rek tolabul ilmi satek urang dieu. Di mana-mana urang niat tolabul ilmi fadilah dan keutamaan yang kita dapat. Yang pertama dawuhan baginda Rasul manin taqola liyat ta'allama ilman gufira lahu qabla ayyahtuwa. Man sing sahajalma intaqola anu ngalangkahkeun dua dampal sampeanana tujuanana liyat ta'allama ilman rek neangan ilmu gufira lahu qabla ayyahtuwa. Allah marentah ka malaikat, hei malaikat tuh orang kampung tahu itu kampung namanya gunung Bentang sekali deh. Hei malaikat tuh orang kampung gunung etai pokoknya malah orang kampung gunung Bentang dina peting ayeuna dina detik ayeuna dina jam ayeuna rek mangkat kana makom talabul ilmi ko ayana kitu hampura sakabeh dosana. Alhamdulillahirabbil. Ibu hoyong urang dihampura ku Allah dina dosa.
Kan urang hoyong ka Allah dihampura tina dosa. Hoyong di mana-mana urang ngaku iman ka Allah, iman ka Rasul. Di mana-mana urang dihatanya hayang dihampura pung dina dosa, tangtos urang bakal ngawar hoyong dihampura tina dosa. Bu. Urang hoyong dihampura tina dosa ku Allah teh sesah. Di antawisna urang melalui taubat hiji lisan lailan wa naharon siang sinareng wengi kudu baseuh ngucapkeun istighfar syarat hayang dihampura ku Allah tina dosa. Ibu osok istighfar. Bu, osok istighfar. Sadinten sawengi sabaraha kali macakeun istighfar? 5 kali. Sing dihampura tina ngabohong ka Gusti. Alhamdulillah Kang Ustaz abdi mah ba'da salat sok maca istighfar sabaraha kali? 3 istighfar na 3 kali huaina 11 kali. Wah. Istighfar karek 3 huaina 11. Lisan kudu maseuh ngucapkeun istighfar. Yuk astagfirullah Rabbana astagfirullah minal khotoya astagfirullah sarah astagfirullah minal khotoya astagfirullah astagfirullah minal khotoya. Hiji urang hoyong dihampura ku Allah tina dosa, lisan kudu ngucapkeun istighfar. Yang kedua, hati kudu ingat kana dosa. Yang ketiga, wayahna ieu soca kedah nyurucutkeun jeuring ingat kana dosa. Ibu pernah sugan hiji penting ngaduha ka Gusti Allah bari ngangkatkeun 2 pandangan, ibu bari jeurik nyurucutkeun cai soca ingat kana dosa. Pernah teh ibu? Pernah. Alhamdulillah. Sim kuring mada ibu hese hayang nyerikan kana dosa teh sesah kan? Tidak hiji penting urang munajat ka Gusti Allah, Gusti abdi hampura tina dosa Gusti. Nyurucut cai panon. Pernah ibu? Sim kuring mah hese euceun yang cerikan kana dosa teh. Lamun saroge urang balik ti pagawean teu mawa duit kakara lewe. Lamun teh mah anu nagih hutang eueuh jang mayarna kakara ceurik. Ibu garadu sametan? Heugaduh meni karompak aya kan. Nah hutang ka mana tuh aja? Hah? Bang Emo? Astagfirullahaladzim direwas. Nah musim kita main emok di dia? Hah? Aya di dia? Urang taruhkeun kurang sadayana anu ngaranyung ka Bang Emok sing kabalayar. Amin. Rada-rada kami ngeus. Bu, si mungkuring bade masan ilmuna hoyong kabayar hutang. Hoyong kabayar sametan. Hoyong siap doana siap. Siap ngamalkeunana siap. Doakeun sing baleunghar urang di amin. Yuk baca doana babarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kompak. Tong dibaca kompak mesti. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gawirna awiyan wasawahna parean wabalongna laukan. Insya Allah beungar saja. Kan make jam seuri. Heueuh aja. Di mana-mana urang boga gawirna lauk, gawirna ayeuna pelakan awina jual insya Allah beung. Di mana-mana urang boga sawah na parean parena jual insya Allah
Di mana-mana urang boga balong-balongna pelakan ku laukna jual insyaallah beunghar. Syarat hayang urang kabayar hutang jual teh hiji nyaeta kudu dibayar insyaallah kabayar. Urang darwakeun urang sadayana ngabarugan hutang sing buru-buru kabayar amin. Oh, moal nu nagihna ayeuna buka hutangna ka Bang Emok ibu geura bayar buru-buru lunasan tong nganyuk deuh. Da usum aja eta teh di mana-mana sia. Si mungkuring Kang hapunten ceramah ka unggal ditu unggal dia Gusti eta ini Kang Ustaz cerapunten hoyong dibahas Bang Emok. Oh, usum geuning ada ucap di ditu ge dipimpin ku cemimin di ditu lamun sim kuring. Aya mimin di dia. Aya urang ganti aku. Eta pemimpinna cek kokom. Aya kokom? Keun bela kokom Amerika lah ieu mah. Gusti eta cek kokom nepikeun kang umumkeun bada duhur dina alat media dina speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu engkeun pada asar urang kempel. Wayahna nyarana KTP sareng kakak. Di absen sasaurang. Fitri mana ka dia kakak? Yuli ka dia kakak, ai Neng Fitri ka Dario. Kararumpu geuningan ujo bada asar di bari kararieu tah. Mata disebut Bang Emok teh kieu berarti. Sugan gitu udah teh nyaho we mah. Gusti gunung geus ngajajar KTP geus dikumpulkeun dipimpin ku cemimin jeung cekokom. Sok ibu-ibu siap urang berjanji, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjanji akan membayar tiap bulan sekali. Kalau tidak membayar akan membunuhmu. Angelo sudah. Patang ibu, yuk barokahna urang maulid Nabi, barokahna tolabul ilmi. Mudah-mudahan urang sing dihasilkan pamaksadan ku Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal. To the point wae. Maseur ting mubtada maseur khabar waktu udah menunjukkan peratus wengi. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangna kurang diagung-agung kelahiranana. Pangna kurang dimuliakeun kelahiranana. Catat kurang dia saha ari baginda Rasul. Kan baginda Rasul pami dibandingkan sareng sadayana makhlukna Gusti Allah, luhurna langit, handapna amparan jagat anu ditincak urang, teu aya di makhluk anu pangmulia-mulyana iwal ti baginda kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka Kangjeng Rasul dipaparinan gelar sertifikat ku Allah naon Sayyidul Makhluqat Gusrina sadayana makhluk. Bandingkan Kangjeng Rasul sinareng sadayana nabi na Allah. Teu aya di nabi anu pangmulia-muliana iwal ti junjunan urang Kangjeng Rasul. Dugikeun ka Kangjeng Rasul dipaparinan sertifikat gelar ku Gusti Allah naon Sayyidul Ambiya. Renengkeun jeung sadayana Rasul na Allah. Teu aya di Rasul anu pangmulia-muliana iwal ti Rasul urang sadayana Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugikeun ka Kangjeng Rasul dipaparinan gelar ku Gusti Allah Sayyidul Mursalin. Alhamdulillah. Bahkan dina kitab Al-Qolaid nyarioskeun satu acan Allah ngadamel luhurna langit, satu acan Allah ngadamel amparan alam dunia jeung eusina. Berikut aya urang sebagai manusia, aya lalaki, aya awe, bahkan cek lemur simkuring mah aya jalu, aya bing. Ari jalu hanapeun bujal boga halu, ari bikang anu bibir nu hiji nu tengah jang si akang nu kitu disebutkeun bikang. Bahkan satu acan Allah nyiptakeunana urang, nyiptakeunana alam dunia luhurna langit, handapna amparan jagat,
catat kurang dia dina kitab Al-Qalaid pangpayuna Allah parantos ngadamel Nur Muhammadiyah cahaya na Kangjeng Rasul berapa jarak lamanya di Alfaini 2000 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang ini detik ayeuna sadayana umat Islam berbondong-bondong dari kampung dari desa di mana-mana dongkapna bulan Rabiul Awal tegasna bulan Maulid urang sadayana sok ngayakeun memperingati karena kelahiran baginda kita habibana wa nabiyyana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sok dinadongkeun geuningan nadomna ku barudak bunyi. Yuk urang nadom maulid nadom kelahiran baginda Rasul. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Barakatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi kanu mulia Muhammad Arab Quraisy bangsa Rabbana Sayyid Ibu Nasir dibabar tahun gajah Rabiul Awal tanggal kedua April bulan tanggal kedua puluhna. Salatullah salam Bu, sampai detik ayeuna urang sadayana tau bosan-bosan memperingati karena kelahiran baginda kita leres Ibu. Sok sanajan di tanggal hiji tepikeun ka ayeuna urang ti berbagai madrasah, di pesantren, di masjid, di majelis taklim sok memperingati Maulid Nabi. Alhamdulillah urang sadayana teu bosan memperingati karena kelahiran baginda kita. Amin. Nah, tujuanana Ibu teu aya sanes jeung teu aya maksud nomor kahiji lil mahabah supaya tambah-tambah cinta kita kepada baginda Nabi. Leres Ibu. Dina saja bana cinta urang ka Kangjeng Rasul naon? Yuk kita turut temurut kana akhlak mantena mutabaah kana akhlak mantena siang sinarang wengi urang sadayana diatur ku aturan Gusti Allah anu dicontohan ku akhlakna Kangjeng Rasul. Teu aya diiwal ti kadinya. Bu, urang hoyong nurut tumurut kana akhlakna Kangjeng Rasul. Bu, naon akhlakna Kangjeng Rasul Bu? Di antawisna Kangjeng Rasul menyerukan kepada kita supaya kita hoyong salamet di dunia sinarang urang hoyong salamet dunia akhirat. Bu, hoyong urang salamet dunia akhirat. Di mana-mana urang ngaku iman ka Allah, iman ka Rasul, di mana-mana ditanya urang hayang salamet di dunia jeung di akhirat, tangtos urang bakal ngawalerho. Geuning urang sok ngadoa ba'da salat disebutkeun nage doa sapu jagat geuningan kumaha? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzaban. Rabbana nun Gusti atina paparin abis sadayana di dunia keur kahirupan di dunia hayang hasanah hayang bahagia aebil ibadah sagala ya sadayana rekah pola urang
Hijabna urang hayang ngajadikeun kijabna ibad. Wa fil akhirati hasanah kalawak keskin kahirupan urang di akhirat hayang menang ridona Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, syaratna urang hayang bakya dunia bakya akhirat. Dawahan baginda Rasul di antawisna ahya aya akhlak narajakna Kangjeng Rasul bu. Nomor kahiji akhlak baginda Rasul anu kedah diturutan ku urang. Urang hoyong salamet dunia akhirat, hoyong bagja dunia jeung akhirat. Nomor kahiji naon? Hiji catet ku urang dieu. Hiji wa ibu, mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun. Bu, siap ngamalkeunana? Siap ibu. Teu da ayeuna mah geuningan ibu. Ari pangaosan dibawa serius caricing kawas di kuburan lalu nguh kieu ibu ngartos teu da ayeuna mah euceun di mana-mana ti ditu di mursi mukuring lamun rek ngayakeun muludan di hiji masjid di hiji madrasah sok riweuh heula nanyakeun heula oco ari penting teh tulus mah muludan teh ngajadi atuh ti mananya euy mubaligna urang mana rame teu nya euy teu ceung geus rame aya mah di ditu urang nanyakeun rame teu nah kawas kana sinetron dor pentingna pangajian isuk-isukna ce pada ngaromongkeun sia heuh aneh da keket buru ilung kae ngada pasti urang teh ngaromongkeun sok we teu mubalig diomongkeun panitia diomongkeun heuh teu aneh ibu-ibu mana. Ojo ari penting aya teh ka pangajian nya aya tukang sedeng ngajuru di juru di dinya bari nyempot geuningan menang berkat menang hiji naon jerona jerona ge helm naon ari helm teh helm lagi dibelah dua nok ibu nok teh disebut helm ujung make dibelah duanya urang teh kudu husnudon ka panitia pangna ayeuna endog dibelah dua teh samarana meh nyerap setengah jero lain girit teh girit sudah Gusti ayeuna teu panitia kubalik diomongkan aja ari penting kaharti teh ngajina Gusti eta mau balik nya kasep hanya tuh da lalaki teh hanya tinggelis embung aing disebut geulis mah hampura euceuk kieu-kieu geus boga tilu. Heuh budakna euceuk sok riweuh na euceuk naonna atuh. Naon itu hadi minang dipoto aing geula. Sok. Bicara akhirat ya. Menjadi pohon deui we. Aduh doakeun santri simkuring ka cicat payu eta teh. Bu, da kadang-kadang ibu simkuring ge hampun teh. Tah harus bini mah teh tiap wengi di tanggal hiji kemarin teh nanyakeun ge lah. Tiap wengi ibu keliling tiap daerah gitu alhamdulillah. Kedahna mah da wengi ayeuna simkuring teh ibu ka Majalengka. Di Majalengka ini kedahna ka Sukabumi. Nah dipikir-pikir ke Majalengka Sukabumi rek naon eueuh nu ngonang meuring ka dieu. Tak alhamdulillah. Insyaallah mulai di dia simpering pada teras ka Ciranyang ibu. Gidoana teh urang teh sing mudah-mudahan sing salamet. Ciranyang Desa Cikacur, Kampung Guguling. Rek molor meureun ibu. Bobo, si goreng kita ibu keliling angkat kadang-kadang ba'da asar wih ka bumi qobla subuh kadang-kadang ba'da subuh aya nu naros. Kang Ustad cenah punten ari budak sabaraha hiji tos 3 cenah. Nu hiji awewe, nu kadua lalaki, nu katilu lalaki, nu kaopat keur nyieun keneh. Jadi 3. Gusti Ustad teh mah teh geus loba si teh anak teh ceuk tatangga ujung ngahina teh. Nya kumaha uing ya teh mah da panceuna teh kaharti tiap penting eueuh pemeraja pulut masuk eueuh lain itu kumaha atuh budak geus 3. Hon hayangnya hawa. Heuda eueuh atunya nek kumaha atuh cing simkuring oge. Angkat bak qobla asar ba'da asar uih ka bumi sampai waktu subuh udah ibu kadang-kadang teu cabak-cabak pamajikan teh eueuh udah reka dapurnya simkuring pangkat uih ka bumi memeh subuh lompat ka dapur nyabak cai tarariis sangu tiis bala-bala da isuk ngagoreng teh meureun tiis lompat ka kamar eueuh nyampak pamajikan pimpin pamajikan dicat caweuteuk
Barang dicabak haneut aja. Aing mah daripada nyabak titis mending nyabak ping-ping pamajikan. Cicing santri cicing. Cicing. Anu teu payu mah cicing. Oh. Gusti nu aku. Kadang-kadang kitu ayeuna mah dor geuningan mubalik pentingna pangajian urangna diomongkeun Gusti. Eta mah penting mubalik nepikeun ka rame teh da. Rame kumaha ieu pokona mah rame pokona. Rame kumaha teuing pokona mah rame pokona mah. Nepikeun ka kaharti cenah nyerep teh kana hate upeuh nyerep kana sarung kana sapinyis. Si horeng teh kalai beureuh aja. Gusti aing nomor kahiji anu matak ngajajengkeun urang bagja dunia bagja akhirat nomor kahiji naon lisan dan dakiron ieu lisan baseuh wengi sinareng siangna dianggo dikir ka Gusti Allah alhamdulillah. Ibu hoyong ngagaduhan ieu lisan baseuh dikir ka Gusti Allah. Naon anu disebatkeun dikir teh dakaroyat burdikron di mana-mana urang akwal ucapan afal pada melan siang sinarang wengi ebut ka Gusti Allah. Numawi Kangjeng Rasul menganjurkan ba'da urang salat anu 5 waktu isya subuh duhur maghrib isya. Ba'da salat Kangjeng Rasul menganjurkan untuk urang dibaca zikir di dinya naon. 1 membaca tasbih subhanallah, 2 membaca tahmid alhamdulillah, 3 membaca takbir Allahu akbar, tutup kalimat tauhid la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Tasbih subhanallah. Kosok ibu urang ba'da salat ngaoskeun subhanallah. Oh nah atuh. Bu, sajadah ulah wakadi tirepan bukeuna ulah wakadi beresan wayahna beres salat urang puterkeun tasbih ngaoskeun subhanallah. Da ta urang mah salat teh kumaha iklan sia ayeuna mah. Heuh. Tur medukong adan berkumandangna adan di masjid jeung muadzin hayya 'alas shalah udah itu adan cek sakomat engke we kagok ieu na sinetron cenah iklan heula urang mah kadang-kadang rek salat teh ngadaguan heula iklan deur iklan buru-buru urang kacai bari bawa remote di bawah ka WC hayang teh kurang aing di WC. Ari sugan teh geus wudu teh Gusti rek amparkeun sajadah rek nu kena dipake deui kana TV kieu teh ngadaguan iklan. Atuh ojo iklan keur iklan buru-buru kurang salat sajadah diamparkeun mu kena dipake rek benerna kumaha sia salat didaguan ku iklan. Heeh. Allahu akbar. Ceuk dina hate aing si Elsa kieu ulah waramaen ceuk dina hate pan urang mah ibu salatna urang ieu mah urang mah narima kana diri tumarima kana bobolokot ku dosa sim kuring we kuduna mah salat teh Allahu akbar tapi na urang kalakah Allahu akbar mararuka keur salat sa ibu memeh salat kudu tangku titik dengan duit 50.000 poho di mana ieu duit. Yo neng mangihan duit teh normal 50.000 teuing mah teh nyaho. Eta salat urang keur salat make jeung inget kana duit. Keur salat sia. Allahu akbar jadi mararuka. Urang lisan maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cek dina hate di mana aya duit 50.000. Lisan maca Fatihah teh inget kana duit 50.000 aja.
Urang maca tiap ke ruku, oh pantar itu duit 50.000 teh dibelikan karena beas. Aya pulangan 25.000 di mana? Aing 25.000 ke ruku, cengkat sami Allahu liman hamidah. Oh pantar itu dibelikan karena seblak 5.000. Oh som seblak di dia aja. Karena di mana-mana aing seblak. Ketinggali bibir nyarding matan seblak unggul itu. Keur salat ibu leres, tungtung nama beres salat duit 50.000 awal salat bener tehus, tehusu. Mata terapkeun dina salat teh ibu, siapkeun urang hati urang kudu milu mata tu cepil siapkeun, panon siapkeun, lisan siap, bibir siapkeun, ieu pangamung wayahna siap. Mata hargaan di mana-mana tatangga keur ngalaksanakeun salat wayahna ieu ulah makat mata anu ngaganggu kana cepil. Kadang-kadang tetangga simpuring aja di ditu salat ngadugem. Hade ditu keur salat Allahu Akbar tatangga nyetel tipang tarikna. Budak. Atuh kana cepil teh ngaganggu. Teu ayeuna musik ibu-ibu ngagoreng sepi jeung ayeuna naon teh jeung pedak dor ngahaja janela dibararukakeun keur salat Allahu Akbar selengit atupan kana irung teh cek nu keur salat lamun dicocolkeun ieu kana sambal medok nah jigana teh ieu rek bener kumaha saeueuh salat beuda loba gangguanana geuning mah urang mah salat teh aja Gusti. Yuk, yang pertama membaca tasbih tahmid sinarang yang kedua termasuk ayeuna dikrullah, dikir ka Gusti Allah naon membaca Al-Qur'an. Osok ngaos Quran ibu. Osok ngaos Quran. Sadinten sawengi sok sabaraha juz? Hah? Araraya ibu. Kok diam aja? Sariwawan ya. Bu, urang sadinten sawengi sok maca Quran sabaraha juz? Ari sajuz teh sabaraha lembar? Bu, galibna dina Al-Qur'an sajuz teh 8 lembar. Bisi teh percaya ari tungken iman bisi galibna. Ibu osok sadinten sawengi ngaos Quran ayeuna 8 lembar tegesna sajuz osok? Betara. Ikang Ustad Panabdi mah teu kasih war atuh sajuz masa tengah juj atuh 4 lembar setengah osok. 4 lembar setengah ge teu kasih war 2 lembar atuh osok. 2 lembar kilo bating salembar atuh. 3 lembar kilo bating samakro atuh samakro osok. Ari makro teh geuningan di ujung tepungna ayeun kana ayeun di ayat tidinya osok. Manawi samakro kilo bating atuh saayat si osok saayat. Ari saayat merek maksatkeun atuh Ustaz disukaan mah ajeun daek saayat. Kan bae ibu lah dicara beres salat duhur buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallah ditutupan. Beres salat asar punten abdi mah gaduh hancak. Buka deui Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallah ditutupan. Ari kitu tinggal jarak tamatna tuh aja. Tapi kan bae yang penting dawamna jawab nu kompak urang dieu. Urang loba kene maca Quran, loba kene maca Quran. Jawab sing kompak, urang loba kene maca Quran, loba kene maca Quran. Urang loba kene maca Quran, loba kene SMS-an. Urang loba kene maca Quran, loba kene WhatsApp-an. Urang loba kene maca Quran, loba kene Facebook-an. Ngaraku saeuna mah. Ibu garadu Facebook di dia. Edan garawul ini ge. Tuh aja da sarua di ditu ge. Teu kolot teu budak teu akya kitu ini baroga Facebook aja. Tatangga ngaranna ini mae. Aya mae di dia. Oh dan tatangga itu nyaritakeun ke ini urang dia Gusti ojo boga Facebook akunna teh diganti ngaranna jadi Mei. Teu gaul pan ini lagi. Umur 85 tahun ngan HP nu anyar meulina ge mahal HP odok. Naon teh? Oppo ketaknya Oppo deui.
Comoloto tuh biasa we. Hargana ge 5 juta sarua jeung SIM kuring ya ibu. Dengan uang nolah ibu. Gusti eta ini HP-na alus oco dipoto cellphone. Selfie. Cetrek Gusti jadi unyu-unyu glowing. Jika umur 18 tahun oco diapungkeun kana Facebook kamari oco aslina penak jeung SIM kuring di pasar. Gusti ieu nu mae teh aslina mah jiga bedug menang moe. Udah ayeuna makang teh di mana-mana Gusti. Meunina naon dari kana Facebookan. Apungkeun kana Facebook dipoto OTW ngaramet. Kang ngaramet jadi OTW kan. Tapi itu aja Gusti. Ada zaman kimari makang hapunten aja teh di mana-mana teh terlepas ti nu ngaranna HP leres. SIM kuring sanes anti HP aja. Da barudak zaman kiwari teh budak kekolot ayeuna unggal poe unggal detik nyapang ka sakola kudu mawahap, ka madrasah kudu mawahap, rek sarege kudu nyapang hap, hudang sare nu diteangan hap, rek ka WC ge kudu mawahap, rek modal ge kudu nyapang hap. Obeh sak HP sakalian. Heuh ayeuna geuningan kang terlepas ti nu ngaranna hap. Hapunten Bu, urang mah kapungkur permainan, urang cocokan urang kapungkur tibang ayeuna ningali televisi. Bari ayeuna pur 2 TVRI jeung TPI leres. Jam 8 si Unyil jeung si Ogah geuningan. Urang tatongtonan urang teu heula Bu. Urang naon sababna zaman kiwari Gusti dina TV teu aya, tapi na dina HP aya leres. Dina TV teu aya Facebook, dina HP aya Face. Dina TV teh aya WhatsApp, dina HP aya Was. Dina TV teh aya YouTube, dina HP aya Garaduh YouTube. Buka channel di dinya Aang Sumbarang Muda. Jangan lupa like, subscribe, naon teh? Eta pokona mah. Bicing iklan heula sakedeung bicing. Facebook nanaon aja Facebook SIM kuring Aang Sumbarang Muda. Jangan lupa berteman siap. Ini mantong. Boh, zaman kiwari terlepas tina ngaranna SIM kuring sanes anti bu hapunten. Da wasilahna SIM kuring tiasa silaturahmi ka dieu ku ayana naon ku wasilahna HP. Bageula mah urang geuningan isuk-isuk tina kolodog hareupeun imah ngajajar 11 urang ka hareup silih siaran bageula mah geuning aja. Pakai sisir kelap dia geuningan puruluk siaran menang putu 20. Di tinasan hiji-hiji dicolokkeun geuning kana cocolok sate dibeuleng geuning diuapkeun digeuleuh. Heuh baheula aja. Ada zaman ayeuna mah naon terlepas ti nu ngaranna HP. Oh, yuk kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga termasuk dzikir naon? Membaca salawat. Osok ngaoskeun salawat Bu. Osok urang ngaoskeun salawat. Dina kitab Durratun Nasihin Allah Subhanahu wa taala nyimpen hiji malaikat tina mayuneun pakomna Kangjeng Rasul disebutkeun raudah nabina. Tugasna naon eta malaikat? Tugasna ngalaporkeun ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, tuh anu poe anu jam saanu parantos macakeun shalawat ka salira tuh dilaporkeun ibu ku malaikat. Mata pantes pangpayuna engkin di yaumul kiamah anu bakal digero saha jalma keur hirupna di alam dunia seueur maca shalawat ka baginda Rasul. Alhamdulillah. Manawi ka Ustad Pan Abdi mah teu kasiwer maca shalawat bo. Urang tong ngajadikeun alasan ieu maca shalawat urang sok terapkeun kana aktivitas urang sapopoe. Da ibu-ibu mah galibna di bumi leres. Sok ayeuna aktivitas urang sok sasapu payunan bumi bari sasapu bari macakeun shalawat. Teu aya salahna teu naon leres. Sok urang keur sasapu maca shalawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ibu keur dipawon ngagoreng tahu jeung tempe gusrang bari maca
Sholawatna naon ibu berker ayeuna ngagoreng tahu jeung tempe bari maca sholat. Kang Ustad pan abdi mah teu kasiwer boga kurang kali anu leutik bo teu aya lepatna urang bari ngurus budak bari maca sholat daripada dinangna dineng teu paraduga mending bari maca sholat budak ceurik. Gitu lain orang dia. Sana tak kumaha tuh. Bisugan ieu mah inungna siten. Ada budak nanti jadi oak gitulah antara ojolnya. Lamun kumaha inungna sa ibu riweuh, kumaha lamun bapana tentara. Rek kumaha sa oana budak. Awas tentara beureunan. Oak. Hormat beureunan ojol. Budak ceurik cik anu wani karepekeun eta budak ceurik. Nah inungna bapana. Inungna bapana. Udah inungna aja. Budak ceurik cek bapana teh Gusti gagah bapana ojo sok sanajan kumisna baplan panonna bolotot cek nyeri bapana eta budak mepe bawa ka dieu. Anjir jiga nu gagah budak ceurik dipangku kudu jadi bapana. Ieu naon ibu? Sorban malin budak contohna ibu eta dipangku kudu jadi bapana budak ceurik dah hese ngarepekeun mah jadi bapana mah budak ceurik. Ganeng saganeng. Ganeng. Heuh cek keur mah budak teh ceurik ganeng ku bapana teh ganeng atuh bikin ganeng eta budak teh coba lamun ditah jempling mah jempling eta budak. Cek bapana tinggal mewek cenah ganeng cenah teh. Eta budak ojo, dah hese budak mesti babetkeun ka luhur. Bebetkeun ka handap atuh pae eta budak. Da kan bisa ngarepehkeun mah iwati inungna jeung inungna geuningan ya ka dieu sayang nyebut teh sayang ojo ka budak teh nyebutkeun ge geuningan raja ge bari dicadeokeun geuningan si raja nyebut teh raja geus oje surawungan eta budak teh heuh urang geuningan kadang-kadang poho sia budak sorangan oge geuningan iya put laca iya put laca cek tatang teh pan budak sia teh poho sia ka budak sorangan aja Gusti aing mataksim kuring masalut ka awewe bo panggagahna di alam dunia teh lain lalaki hampura lalaki geuning awewe naon sababna awewe wani berjuang ngalawan sakaratul maut tegesna ngajuru ibu ripuh tari ngajuru sing tarik sing kopak pe kadang ku salaki ibu ripuh teh ngajuru nah tuh deui sia ripuh ge hampura aja nyeri kana disuntatan daek keken bulu irung na ge buktina tepikeun ka ayeuna lalaki embung disunatan 2 kali. Weng yang bonda dengan awewe ongkoh nyeri tapi na deui atuh pan Ustad teu kahaja kalepasan aya aturan ngajuru kalepasan ayeuna Gusti aing komo ibu keur 8 bulan ibu abot teu abot wahnan ala wahnin dauhan Gusti Allah Gusti keur 8 bulan mah euceun rek dicarana ge hararese asarna asalna teh meuli calana teh nomor 23 keur 8 bulan mah Gusti jadi 230 nomorna oge nek bicarana teh porosot ayeuna kumaha geuningan disisatkeun ka luhur dikaitkeun kana bujal da bujalna bosor Gusti kak dengekeun ka urang diri keur 8 bulan mah Gusti abot teh ibu rek sare hararese rek nangkuban piraku sok sieun papana na ijo rek ayeuna nang karang piraku jadi cungcrek rek nyangigir piraku da budakna sieun teu kosewaan bo ari keur 8 bulan ku urang sok dicacanak tara ka sakola sok dibawa tara ka madrasah sok dibawa tara ka pasar sok dicanak tara kau sugan tara urang dieu mah nya sok euy sugan anu kieu ojo mepe ka kandungan rek ka pasar heula bae ta sampaikeun nya sasampaian aya nu kitu Bo eueuh keur 8 bulan mah Gusti beratna luar biasa gegag geuning kawas mamangul drum Bo ari keur orok tina jero patuangan sabaraha kilo
aya 3 kilonya. Bisi tak percaya kan berat kakak kandungan 3 kilo aya gas LPG sabaraha kilo. 3 kilo bangketkeun kana beuteung kurang talalaki bisi tak percaya. Bangketkeun kana beuteung kurang perotok. Yo udah. Urang mah ieu nyobaan naon ka kandungan bisa tong bagane. Berat kan perjuangan seorang ibu alhamdulillah. Keur waktu ngelahirkeun mah geuningan Gusti didinya. Geus mulai loba nu karasa, beuteung geus nyanyut, bujur geus panas, rek mompo lain, modal lain. Akang kitu geus karasa, burukeun geura teang mak paraji. Jadi itu mah cek paraji teh kabeneran ini teuing di dieu. Hah? Parawan, alhamdulillah. Bunga aing di dieu mah geuning parawan. Gusti di teang mah paraji dicabak kuma paraji ibu di itu paraji teh kasok ngadoa alhamdulillah bari macana teh tepatnya nyambung geuningan bari dicabakan patuanganna bari macakeun surat bismillahirrahmanirrahim alam taro kaifa fa'ala rabbuka hayu segera buka tahun urusanana alpil jeung ngalahirkeun nya tapi da ku yakin eta mah paraji Gusti cek mah paraji teh neng si Imam Walila deui ieu geus pembukaan 5 aduh sakedeung deui urang bawa kabidan dibawa kabidan cek mu jadi pamajikan kumaha akang sawayahna kudu milu kudu nyaho sakumaha ngahirkeun teh ripuh oh rek milu salakina milu ka wayahna kudu ngiring ulah di luar cek kudu milu ka jero naon sababna lamun di luar salaki urang ece wiridan bari uduut lalaki awewe hayo wiridan teh kitu kudu wayahna milu ka jero ka oh lalaki na milu ka jero oh jeung rek milu ka jero dia macam ka bidan maparaji ceuk bidan teh neng wayahna ngahujun akang sawayahna mani kudu milu ngahujun nah salaki make jeung kudu milu ngahujun aja wayahna si akang kudu milu ngahujun oh jeung ngahujun sesok burukeun ceuk bidan teh neng sing tarik akang si teh buru ngahujun arek jeung bidang teh neng sing tarik jurang taragana akang atuh sing maneh sing tarik eta salaki nojo ngahojo ditalikeun ngan arena teh heula kene salaki nu kaluar teh koneng waduh meureun jeung bidang teh aduh aing mariweuh kalaka salaki nu teh heula kaluar perjuangan seorang ibu luar biasa gubrak orok ke alam dunia bingahna luar biasa laras ibu. Dauhan Syekh Nurustan mengatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqone bo wayahna adanan dicepil belah kado adan bimakna doa adanan susabab eta adan teh doa adanan wayahna bapana kudu adan hari tadi dinya ida kang usada primatar adan wayahna bapana adanan didinya cepil belah kado adanan tong tariking tong dikana speaker kan aja bisi kawas tatanga budak pertama kahiji adan teu bisa gumpur menuju adan tarikun Allahu Akbar Allahu Samad jadi kana adan jadi kana kulhu meureun adan lalaunan we ce geus di adanan cepil belah katu konak komatan dicepil palih kenca insyaallah budakna bakal diaping dijaring diraksa dijaga tina naon gogodana setan sabab gubrak ke alam dunia bisi teh mah diharewasan ku setan panggeulana harewasan ku kalimat tauhid nyaeta kalimah adabu hadirin rahimakumullah nyaeta zikrullah naon hiji membaca Quran membaca sholawat membaca tasbih tahmid sareng tahlil sareng takbir mudah-mudahan anu infak sodako karena perjalananana ieu ngadamel masjid nyaeta Baitullah diantawisna baitun min rahmatillah nyaeta masjid anu sarana ibadah kanggo urang sadayana munajat ka Allah mudah-mudahan urang kapeti kasieuna ka Allah buahna jaga di yaumul qiyamah dilironkeun kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal sateu acan mungkur simkuring pada nyunkeun la doa ka urang dieu sami simkuring oge bu dawahan Kangjeng Rasul di mana-mana ngadonga tengah peuting ieu peuting beurang peuting bari diaminan ku langkung 40 jalmi ieu aya 40 jalmi aya
100 orang aya 200 300 500 1000 aya sejembuk na dihitung hiji-hiji mah. Tuh dawahan baginda Rasul di mana-mana urang ngadunga tengah peuting bari diaminan ku 40 orang mangka dirinya nyimpen walidna Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal anu bakal ngajarikeun saatul ijabah gampil diijabah na doa urang ku Allah. Amin. Simkuring bade ngadua heula dina ieu wengi sada acan tutupna pangaosan hiji mudah-mudahan urang dihasilkeun pamaksadan ku Allah. Amin. Dunia jeung akhirat. Amin. Disehatkeun dohir batin ku Allah. Amin. Ditebikeun tina sagala pampajapaya dunia jeung akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan naon rupi pamaksadan urang diijabah ku Allah anu ngagaduhan panyawat sing didamangkeun dohir batin ku Allah Subhanahu wa taala. Tawassalna bika ya Allah wa bihabibikal mujtaba wa rasulikal muqtaba. Ya ilahi ya ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Allahumma hasil maqasidi wa hasil maqasidana min amri dunya wal akhirah. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Hadirin rahimakumullah, waktu menunjukkan tabung 12 kirang 10 menit, simkuring sajam setengah langkung. Mudah-mudahan aya manfaat dalam rupi anu nemi diutarakeun. Mudah-mudahan kapetikasieuna kala buahna leresna taufik hidayah ti Allah lepatna kabodohan di simkuring. Bu, Ibu, hapunten Nabi, bade ngahapunten bade. Insyaallah Bu, yuk urang angkatkeun pandanganana nu kaluh nu katuhu sadayana angkatkeun, nu teu angkatkeun kelekna baus ya. Angkatkeun sadayana. Dadah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.